Tata rucingan ayeuna mah yeuh nya urang tata rucingan ieu teh rekomen ti Giant Windy Gomez. Racun beurit racun tumila ulah ngajerit da moal lila naon cing. Tah cing naon ieu jawabanana mencit hayam ieu tong ngajerit da moal lila ka hayamna. Jawabanna eta mencit hayam. Tah ayeuna aya deui ieu ti Devina nya hirup lengoh jadi janda kabogoh kameunangkeun duda eta mah promosi sok eta cing bika kawin teh lah di jamet kudasi cau kepok cau amon dibere jeung talina anu montok hees di enggon diberi liang irungna. Liang irungna itu aya deui bambu runcing awi seukeut ibu gering nyeri sirah eta teh yan safety moal disebutkeun moal. Nyeri sirah. Ti Fatum Sayyidina Kobi maju jungkrang mundur jungkrang di tengah-tengah eueuh kahayang pangadulan eta mah. Eueuh kahayang teu usik teu mali kitu pangadulan eta mah. Aya deui ieu ti Erna daun pari daun ilat mimiti nyeri lila-lila jadi nikmat. Wah eta mah nu ngajuru pas rek terakhir eta mah. Geus beres mah ngajuruna nikmat meureunana. Tah lanjut deui ieu tuh ti Gagak Lumayung ieu teh ti Gagak Lumayung ka gunung ngalakacapi nyieun leupeut di lagean kaduhung boga salaki liang irung ngagedean. Wah mau disebutkeun gitu. Yo mamah Abi Rapi nya daun salam buah duku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam mamah Abil. Tah ieu mah santrenan ieu mah. Atuh ti teh Yeni Anggara Ripuh. Jojo ripuh hai teh geus sedih colok yang irung. Aduh ti Najla Kumara aduh ieu mah asakura memuhun teh urang ngariung di dieu. Sisiniran sok lah sisiniran ti Samurai naon cenah insyaallah aya wandangan. Tuh ti Tommy Ramdhani ere daun pare sayang manuk kahuruan awewe teu daek sare hayang karpet nu buluan. Moal disebutkeun eta mah paur karpet we. Tembala. Karpet anu buluan geus lila. Nya ieu ti Nini ti Gigir yang ngaran-ngaran anu ngora keneh Nini ti Gigir itu. Jalan ka Cianjur aseupkeun ongkos terus kan hayong kitu mulang deui eta teh ongkos mah. Paur mau mulang deui weh ongkos mah moal karpet. Ya teh amoy sok teh lah. Ieu mah sisiniran kedul teh mah. Nah, ayeuna ieu ti teu era palah cenah. Pepetek dagangan Cina dibawa ke tengah imah getek soteh mimitina lila-lila jadi ngeunah naon. Agare ceuli. Ya ngagere ceuli. Terus lanjut di Pak Aden
Abdi apa Kang dibawa kumitoha akang bongan nguseup wae atuh keun bae we da dibawa kumitoha nguseup wae oge jenuh cicing we di imah mah nguseup mending oge ya daripada anda mancing-mancing keributan ya saya mancing lauk tinaila buah cangkudu buah jambu buah tongtolang hayu urang ngarujak bebek sok urang ngariung kayaknya karena rujak bebek mah kangen ti ujang tulang tangkal eurih daun pisang asal perih laun-laun jadi laisang naon eta naon cing bisa ngajawab nu ngajuru keneh ka itu nama jadi laisang 2 ka 3 mah nya nu ngajuru kene udah kahiji kadua katilu nama ka itu worosot ti buyut sembul racun beurit racun tumila dabongan sok narembongan arek ngajerit sok sanajan teu lila dabongan kuring nincak imah tataman nincak sayang ieu sayang lah simeueun sireum lah nincak sirum kadut ti sean racun beurit racun tumbila mun boga duit hayu urang abaso heula ha tuh hayu lah laek ditraktir magang lah ieu buah paisa buah ngora buah kadongdong haseum nyaan haseum ieu komo jeung siki-siki nama kadongdong teh ti mahfu berebu-rebu bintang di langit cuma hiji nu bentukna lele barebu-rebu cewek yang cantik cuma hiji sana anu dibekok cuma hiji anu dibekok nama dibaca itu nama aur ke kana KDI kalau enak dicocol enak mohon lah tah ieu saean keneh ieu kurinyai pake goprek anu hinyai arek dioprek naon teh biar aku dikelempek pas Japati wae ti Kang Iep di Boboko buatan Tasik diical di Majalaya bobogohan yang nu cantik kalau loba balanya kudu loba duit aduh yalah ti Rinaldi aja cangkang cau di pipulungan nah cangkang leupet dibikeunan ari hulu ditiungan ari bujur dibikeunan baju usum tapi teu sadayana teu saware di relatif relatifnya nu kitu mah ayeuna ti jeknak racun beurit dibawa ka pabrik tong ngajerit panya tong tarik eta mah bangsat anu katinggang lomari ya bangsat katinggang lomari rek ngajerit kumaha ka bakal benangan ku saralemur beunang ngajerit mah wayahna lalaunan ngajeritna ti Muhammad Ihsan Kamil melak cabe sisi leuwih amis henteu lada doang awewe zaman kiwai geulis henteu laga doang relatif sakala ritu ayeuna mah da tapi henteu kabeh eta teh itu aya we nu bager mah anu di grup-grup ieu oge gerala lager ieu mah eta ilu teh ka Garut ka Singaparna nu burut teh di calana Kang make legging ya wae sia Kang aya tembala aduh aya ti holil ya ti holil aduh daun hui dicampur cipati dioseng pakai tempe aduh maki jadi hati aku tak karuan naon ari teh holil tungtungna teu bener tungtungna eta ti akang tai ucing tai beurit parusing teu boga duit sarua sarua yang boga status eta teh nah teras deui ayeuna ti aong-aong torok-tok oleh-olehan nu montok
beki kurupuk nu montok mah nu montok mah beki kurupuk teh di Irfan Maulana sangu wuduk sangu koneng make sambal make bonteng mending nah keur lapar aduh di Barudin perang di kampung rebut di Cina perebut tumpeng benang sikina pasukuran beak nogna aduh aya deui ieu ti Yana Nugraha pok ame-ame belalang kupu-kupu kurupuk tong diomeng isi jarap kena kuku kurupuk eta mah kurupuknya Mang Yana kumaha ieu orai koneng salamet Mang orai koneng Friendly sersan bisaan wah ieu mah bisa-bisa we hiburan deh ieu mah Medi lah Denny Soherman awi tali awi gombong geus lali teu sombong urangnya geus lila teu pangih tapi teu sarombong alhamdulillah bala lager di dieu mah kan teras di timaman saeran dina kikerja terdina cocongan pangeran leuwih kawasa nyieun hepet di polongan eta mimitina teu ngarti eta tulisan naon atuh ini disambungkeun kos kareta api wae aduh kamaman sepasian atuh tuh distraya bim cenah aya jengkol aya sambal wih ngeunah tambahan ku asin Kang dua truk ngeunah tuh ngeunah cenah ti Ridwan haduh rungkad rungkad kan rek ngilu sisiniran moal ieu teh di dagoan tuh aya di Prendi deui ya torok-tok oleh-olehan nu meunting beuki kurupuk jeung di luhur oge nu montok mah teu kitu beuki kalapa menang marud ti CF Jae Cikarang Cikaracak ninggang batu lila-lila jadi dekok tina tak-tak kana huntu laun-laun kana temok Faris Eriki aya nu apa teh cenah urang di mana nah kalau nanya ka dieu kuat teuing atuh aya tadi jumaahan di mana malah nyumput di Mahrana tadi teangan heula sinanyakeun pamajikan itu montong sumpang simpang tinggalkeun senal ya wae ti Denny saya pemburu dolar sangu goreng make sambal jeung make bonteng dihakan ngeunah keur lapar cek tadi oge keur lapar mah boro-boro sangu we bolet atah ge tergus ieu aya deui ti papatong koneng tadi orai koneng ieu papatong koneng peteuy leubet jengkol garing cobi lanjutkeun baraya keur panen eta maka panen peteuy tapi aku panen jengkol mah garing tuh mun arek teh kirim kana boga status kayaknya 2 truk aduh urang baca deui saterasna raya ti Barid Muhtarom Kangkung Kang Genjer Nyi Nang Tungkang hayang ki samaruk narek ganti gaya pukul kacai di sayaan eta beres salawe 25 saladah gede beungkeutna awewe zaman ayeuna nah biodah eta gede jempol tembal biodah gede jempol mau biodah itu teh ujang kasep mawa korma kanu kasep ciga domba aduh domba Garut teh karasep mah yang mahal di aduh alah
Gusti Nu Agung kata aduh eta ka seserian wae aya deui status ti dari si cemburu keneh tai ucing tai kuda pusing atuh da bener kan. Bener pusing ya 3 kali kiban ayo pasti coy cenah pasti. Aduh di Ginger Ginanjar rungkad rungkad deui tadi nu geus 2 urang nu rarungkad musim hujan kieu naon heula ieu teh sisiniran teh lain naon heula tah baca ti luhur tuh mankeun meuli limus ka Ciloa nu boga status jika gorila teuing tanggung jawab eta mah tah teteh Windy Gomez. Nah Windy teh Windy eta teu langkung eta mah lah Kiki Atikah es cendol rasa asin enak gitu duka teuing can ngasaan. Iya di temal rasaan berarti geus ngasaan teh. Rasaan make asin juga nama. Ti Aldi Chandra Diki Bonteng neng talus nongeng neng leuleus reka para eueuh taraje pamajikan tindah nongeng ditincak gunungna. Teraskeun baraya ti arga oh panjang. Aduh kacuy Kamang Asep mawa sumpit abi mah resep nu sempit cobaan asup kenal yang berit mawa taraje eta gitu bangku asup lieur oge. Logor asup jeung beus-beus mah ngeunah eta mah. Aduh tembala ti Rika Rahayu ulu si teteh juju ulu maca ti luhur meureunannya ti Nak Setiawan cing ceripit tulang bajing kayak tulang bajing si Siti boga anak ngaranna ya si Jamilah gutak gitek jo si Asera. Ya Kang nyetatus naon ngomen naon kumaha ieu teh sisiniran kot panjang-panjang teuing mana tungtungna mana hareupna. Aya mimitina cing ceripit tungtungna bujur jiga lamun dilamotan. Teuing teu nyambung. Aduh ti Rimbawan ti Lembang ka Jakarta pas nepi Jakarta ku corona wah gering sia Kang ieu mah cing sehat lah cing sehat deui cing damang salawasna cing sehat tina corona na. Aduh sisiniran eta mah Kang curhat cing sehat lah. Aduh pok ame-ame belabang kupu-kupu randa makin rame perawan henteu laku pamajikan batur nu rame mah mah. Aduh memajikan batur nu kahiji rana nu kadua. Parawan bungsuna parawan. Aduh tijo ieu teh tijo naon lauk nila lauk lele geus lila henteu naon henteu nguseup. Lauk nila lauk lele geus lila teu nguseup. Alah tijo henteu sana ti isu Raihan wah kekeprok hatur nuhun tos kekeprokna ieu ti Jainal Arif wah Jepang Kang Jainal jadi dia tos euleureun ti Persib Kang tos teu main bola deui. Sok lah ngiring komen ti Ius Arga sanguan peuteuyan ongkoh asin ongkoh jengkol ongkoh jeung sambal ngarumpul di luhur. Tica
Nyoo yang suka nge-share hampir DFI saya tuh ada kata kalian insya Allah tuh insya Allah lah nu ngarundang insya Allah diparengkeun nganyang ka itu cak-cak hamuai buah salak buah nanas buah melon buah stroberi buah campedak sakilo 15.000 di kilo dadakan kalah dagang aya Kang biasa di nu rame masuk lu manu dagang nu rame mah dalaman ka Jakarta oge ka itu keur macet aya we tukang tahu apa tukang dagang mah di nu rame-rame teh nya sok aya wae aduh alah tos saep komreko ieu komen-komena baraya ieu iraha deui disambung deui nya tong hilap nonton heula kaberes ieu nya dina dongengna carita-caritaanana teras di like, komen, sareng subscribe. Hatur nuhun, wilujeng wayah kieu.